Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wasta Pundian Fahri di kelas 10 IP 11 IPS 5. Bari ngadugikeun biantara Sunda nyaeta ngeunaan pergaulan remaja. Langkung ti payun puji sareng puja eta tetep kagungan Allah Azza wa Jalla anu mana kodrat sareng irodat mantena urang tiasa patepang wajah sok sanaos dina HP na masing-masing. Teu hilap sholawat sareng salam mugia ngocor ka panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapertos anu ku urang tiasa diperhatoskeun di zaman kiwari kahirupan budak remaja atos ngawitan robah seueur pisan waktu anu sakadahna dilebetan ku hal anu ngandung kahadean malah dilebetan kuno hal anu ngandung negatif atau nepi kaawanan di antara wae waktu bubar sakola nu kudahna dilebetan ku ekstrakurikuler ayeuna mah sok pemuda ayeuna mah sok memotoran uih ge sareng bobogohan sanes teu kenging ari bobogohan teh tapi da saumuran urang mah bobogohan ge anu sawajarna wae bisa ngan saukur SMS-an hungkul tong dugikeun ka ameng wae duduaan da ngewa katinggalna oge. Kumaha upamina hubunganna pegat atanapi kumaha upami aya hal anu teu dipikahoyong ku urang saha anu bakari weuh sareng isina angger kolot keneh tah aya sababaraha hal anu jadi panyebab pergaulan bebas eta diantarana kurang perhatosan ti kolot, nu kadua kolot anu cerai anu pisah nu pegat kurangna iman wewengkon dumuk budak anu teu nurut ka kolot. Tah ku sabab kitu hayu atuh kurang sasarengan ngajauhkeun ngamusnahkeun eta pergaulan bebas. Kumaha carana? Nya ku cara ningkatkeun keimanan sareng ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, nurut ka kolot, junun sakola supaya tiasa ngakontah naon anu dipikahoyong, nyibukeun diri ku aktif dina ekstrakurikuler atau napi organisasi-organisasi anu aya gunana sareng seueur ngandung kasayan palawargi sadaya. Rupina cekap sakitu anu tiasa kusimpulkeun dipihatur hapunten saupama seueur kalepatan dina basa atanapi beulih aya kagores manahna ku ucapan simkuring hatur nuhun kana perhatosanana hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.